ilahaka bilahakin, ilahakin bilahaka. Ari Allah hak Muhammad, ari Muhammad hak Allah. Ari Muhammad jeung Allah hak saha? Hak manusia. Naon pangnawa jeung Muhammad eta hak manusia? Sabab aya dua kalimah syahadat. Kahiji asyhadu alla ilaha illallah, kadua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Prayogi diuningakeun ku urang dina bab kasampurnaan syahadat mah memeh ngikrarkeun dua kalimat syahadat. Kahiji kudu netepkeun heula asmana, kadua kudu netepkeun heula sifatna, katilu kudu netepkeun heula datna, kaopat kudu netepkeun heula af'alna, kalima kudu sidik heula ka Rasulullah. Sabab cek keterangan awal wajibin alal insani huwa ma'rifatullah bistiqoni. Nu pangheulana diwajibkeun ka manusia nyaeta kudu nyaho, kudu ma'rifat, ari ma'rifat teh nyaho ka saha? Nyaeta ka Allah, kadat nu diibadahan kalawan ka nyaho anu pertela. Ari kalawan pertela teh nyaeta kaharti ku pikir, kahontal ku akal, saluyu jeung katerangan hukum-hukumna kagungan Allah. Ulah nepikeun ka urang ngaku iman ka Allah, ngaku iman ka Rasulullah, ngucapkeun dua kalimat syahadat tapi teu nyaho ka Allah, teu nyaho ka Rasulullah. Sabab keur urang wakil balik mah iman teh teu bisa tuturut munding. Ari ngaran-ngaran munding teh ditungtun ku garong ge pan ngilu we ngiclik. Urang mah ulah siga munding. Jadi iman kudu jeung ma'rifatna, kudu jeung nyahona. Kahiji netepkeun heula asmana. Asmana teh nyaeta Allah. Ari Allah eta asma nu pangakbar-akbarna. Ari Allah eta asma tina sadaya asma. Ari Allah eta asma nu nyakup ka sakabeh asma. Hartina di mana asma Allah disebut mangka sakabeh asma Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Jabar, Muhaimin, Salam jeung nuliana kabaud kabeh. Ari kabaud teh contona kieu. Wang contohkeun meh leuwih jentre. Meh gampang ngartina. Contoh Udin teh ngaran. Tadina wujud nu ngaran Udin teh pinuh ku ngaran. Nu hideung nu sok manjangan nu aya di luhur di nu buleud ngaranna Buuk. Nu molotot nu bisa ningali ngaranna Panon. Nu rebing nu aya liangan di gigirna nu bisa ngadenge ngaranna Ceuli. Nu bureuteu di tengah-tengah eta ngaranna Beuteung. Dina jero Beuteung aya nu siga oray ngarungka-ringkel ngaranna Usus. Ngajero Usus aya nu teu katempo nu laleutik saperti aya nu ngaranna bakteri, aya nu ngaranna kuman, aya nu ngaranna virus, aya nu ngaranna sel jeung sajabana. Ta eta sakabeh ngaran di luhur sausap rambut nepi ka handap saibas dampal, tinu ngaran dohir nepi ka nu ngaran batin kacakup ku ngaran Udin.
Jadi mun disebut ngaran Udin, sirahna kabawa, dadakna kabawa, leungeunna kabawa, sukuna kabawa. Ngaran naon wae nu aya dina wujudna kabeh kabawa, kaasup lamun dina etanana aya tongo, tongona ge kabawa. Tak kitu. Jadi di mana disebut Allah kabeh langit bumi sawarga neraka jeung pangusina jeung nu ngurus-ngurusna kabaut kabeh kabawa. Nu kadua kudu netepkeun heula sifatna. Ai sifatna nyaeta nu kagungan sadaya alam. Langit bumi sawarga neraka jeung pangeusina eta kagungan anjeunna. Teu aya nu kagungan salian ti anjeunna. Ari af'alna nyaeta kun payakun. Nu tadi disebutkeun saperti langit, bumi, sawarga, neraka, katut pangeusina eta jajadian anjeunna wungkul. Sadayana dijadikeun ku anjeunna tanpa bantuan sasaha, tanpa make pakakas naon-naon, teu palu-palu acan, malah mah teu ekol-ekol acan, cukup kukun mangka payakun. Teu make contoh. Urang mapan ek nyieun hiji perkara kudu ningali heula kumaha contona karek bisa nurutan. Gusti Allah mah teu perlu contoh. Di mana ngerasakeun kana hiji perkara cukup kukun mangka eta perkara payakun. Aridatna nyaeta laisa kamislihi syai'un. Teu aya nu bisa nyontohan ka datna mah saperkara oge. Artina urang salaku manusia teu bisa nyaksi kana datna. Sabab nu bisa disaksian mah nu aya. Ari aya ceuk syariat katara karasa karampa. Ari Allah mah nu kagungan nu aya jeung nu kagungan nu eueuh. Aya jeung eueuh teh kagunganana. Teu bisa nyebutkeun di mana sabab setiap-tiap anu di mana eta tuduh kana tempat. Setiap-tiap anu butuh tempat pasti makhluk. Ari Gusti Allah nu kagungan sadaya tempat, nu dicicingan ku makhluk jeung nu teu dicicingan ku makhluk, nu dohir jeung nu gaib, sakabeh tempat eta kagunganana. Da di dieu gumelar we katerangan tafakuri holki wala tafakkaru holik. Tong mikiran kana datna Gusti Allah, tapi pikiran mah jajadianana. Tong waka mikiran nu jauh-jauh nu aya dina wujud urang sorangan we tapakuran heula mah. Sabab lamun ditapakuran mah ku urang geuning dina wujud urang teh pinuh ku kaahengan-kaahengan pangeran wungkul. Contona panon. Ieu panon bisa ngarekam tanpa baterai, tanpa kartu memori. Bisa dipakai puluhan tahun tanpa perlu diservis, tanpa perlu ganti oli, kucap kicep, teu kudu make step, teu kudu make leuleueur, teu kudu make pelumas. Sugan macet, sugan kudu ganti oli pan hanteu. Geus 30 tahun ya urang ge sarua teu pernah nyervis panon, teu pernah ganti oli. Naon artina sacanggih-canggihna kamera eta buatan manusia.
aya rusiah naon di manusia. Sacanggih-canggihna komputer, sacanggih-canggihna pesawat, sacanggih-canggihnya kapal selam, sacanggih-canggihna internet, sacanggih-canggihna teknologi eta buatan manusia. Aya rusiah naon di manusia. Tadi dia pas hadu alang pusiku mangka gera saksian diri anjeun ku anjeun sorangan. Nah diri manusia aya tilu-tilu. Panon awas nu awas, ceuli denge nu ngadenge, irung angse nu ngangse, biwir ucap nu ngucap jeung saterusna. Tah eta kabeh nu tilu-tilu teh alamat pikeun makrifat ka Allah, pikeun mengenal ka Gusti Allah. Sabab eta kabeh mangrupakeun tanda-tanda kagungan Gusti Allah anu nyata dina wujud urang, anu jadi jalan pikeun kadituna mengenal ka anjeunna. Sabab man aropa nafsahu faqad aropa robbahu, saha nu mengenal dirina engke bakal mengenal ka Gustina. Jadi lamun hayang apal ka Gusti Allah, urang kudu apal ka diri sorangan. Gitu. Wong ringkeskeun we lah kaburu peuting. Si peuting teuing. Nu kalima eta kudu sidik heula ka Rasulullah. Sok sanaos Kangjeng Rasulullah tos ngantunkeun urang 1400 sekian tahun yang lalu nu parantos kalangkung. Sok sanaos urang teu sajaman sareng anjeunna, teu hirup kumuh bebarengan sareng Kangjeng Rasul, tapi kanyahokeun ku urang yen hakikat karasulan, hakikat kamuhammadan teh aya dina diri urang nepi ka ayeuna oge. Gusti Allah nyiptakeun manusia teh hiji, ngan beda-beda tina hiji eta. Beda-beda jenis kelamina, beda-beda suku bangsana, beda-beda warna kulitna, beda-beda bahasana, beda-beda adat istiadatna, beda-beda darajatna, beda-beda agamana, jeung saterusna. Tapi tina 6 miliar leuwih manusia anu hirup di zaman kiwari salam dunya, aya hiji nu sarua. Naon? Nyaeta rasa kamanusiaan. Contoh, rasa cabe, cek urang Sunda kumaha? Lada. Ari cek urang Afrika kumaha? Sarua. Cek urang Afrika ge cabe mah lada. Cek lalaki lada, cek awewe lada, cek urang Islam lada, cek urang Yahudi sarua lada. Contoh deui, rasana diciwit, cek orang Sunda nyeri, cek orang Muhammadiyah nyeri, cek orang NU nyeri, cek orang Persis nyeri. Jadi nu bersuku-suku berbangsa-bangsa nu berbeda-beda agama jeung berbeda-beda pamadeganana, eta sakabeh perbedaan manusia teh tunggalkeun ku urang dina rasa kemanusiaan. Sabab naon tah? Sabab ieu rasa kamanusiaan anu aya di diri urang masing-masing teh ieu barangna anu disebut hakikat Muhammad. Jadi sidik ka Rasulullah cek hakikatna nyaeta ngandung harti urang kudu manunggal
dina rasa kamanusaan. Jadi cindekna cicingna orang mah kudu dina rasa kamanusaan sabab geus sahadat. Tamun geus manunggal dina rasa kamanusaan baris timbul kamuhammadan jeung karasulan. Naon sabab udaganana lain kana beda-bedana tapi udaganana kanu sarua nyaeta kana rasa. Urang tinggeunahna mun dihormati batur, mun dihargaan ku batur, mun dihampura ku batur, mun dibere ku batur. Tah nu ku urang disebut batur ge sarua ngeunahna teh mun dikitukeun ku urang. Matak memeh nyiwit paribasa pancekolot, memeh nyiwit batur ciwit heula diri urang. Nyeri batur geus sarua nyeri atuh kusabab nyeri ulah cua ciwit ka batur. Gitu. Jadi bisa ngukur ku rasa kemanusiaan, lain ngukur ku perbedaan-perbedaan. Tati dia baris urang jeung nu kumaha ge pasti akur. Pasti hampuraan, pasti berehan, pasti welasan, pasti asian sabab naon? Eta rasa nu sajati nu aya dina manusia disebut hakikat kamuhammadan teh eta eusina sahadat teh jang mun hayang apal.